kudu ngahormat ka sasama makhluk. Timalang aya hormateun teh aya 3. 1 saluhureun, 2 sasama, 3 sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeun. Ngahormat ka sasama keur baturkeun, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun. Oh iya. Entong boroki ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat. Nah, cing akidek nanyakeun nya ti kotok nu kumaha nu geuleuh, anu bau lain, anu medok lain. Nah nu kumaha ki anu saeutik coba lamun 3 truk jadi gemuk di sawah. Aduh laras pisan nya ki. Nu mawi teh oge ulah eta urang mecu, ulah ngewaan, ulah gereuhan, ulah syirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri dengki rumpak ka pepada kula anguran gerak gerak hormat. Timalan karaos pisan akil pemikitu macarana kade nu matak teh oge dordarna golongan jeung golongan. Dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parabut paham, parabut benar, ai benar can kapimilik, ai pasea diheulakeun. Laras pisan aki gerak kanyataanana. Ceuk golongan ieu haram ngukus teh. Ceuk golongan ieu henteu. Daripada hati nu kitu wae der dipaseakeun, dijajadikeun. Timalang danya atuh ngukus mah haram nya cuk saha da puguh teu aya dina kateranganana eueuh nya aya dina katerangan aya anu unggalna kieu kumaha he manusa teu dibenerkeun meulemenyan kurung ngukus yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran. Teu aya nya naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek. Aduh nya timalan aki jadi yakin ieu teh manusana anu goblok. Naha goblok teh ya. Laras atuh kumaha kitu masalahna. Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuna teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna. Nya atuh. Aduh. Jadi ngukus teh teu haram. Henteu. Kalamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh. Eta teh jelema sasar. Ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek. Nya ai nu sok ngukus, anu sok ngukus meledug meulemenyan tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran, menta disalametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun, ta eta jelema teh linglung. Naha anu ngukus disebut linglung. Tekadna nu tadi lamun ngukus kitu maksudna linglung ta jelema teh. Kapan aya kateranganana menta ka pangeran? Kumaha? Prak araranjeun geura menta ka kaula. Menta naon cing? Menta naon? Menta rezeki. Saha nu geus dibere ku pangeran? Ning batur babala leunghar, meureun mana kitu ge dibere. Tanyakeun kanu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sagede kumaha kitu pananganana ai pangeran teh. Sabab ai hukumna dibere teh hiji nu mikeun, 2 nu nampanan, 3 barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrag kadunya teh teu mawa naon-naon. Cing ai anjeun jeung sampeu kadunya heula mana.
kaula jeung sampe nya heula sampe nya yakin nya atuh naha menta di ka pangeran. Nah kumaha tuh carana menta teh geura pigawe parintahanana sapertina ayeuna urang hayang loba sampe pelakeun tangkana cing loba deui urus cing alus ta eta carana menta. Jadi carana menta teh kudu dek ikhtiar. Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran? Menta disalametkeun ka pangeran nya menta disalametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha cenah mun hayang salamet maneh nya kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener nya deui nya. Aya eta menta rezeki ka karuhun saha nu geus dibere ku karuhun. Ai karuhun pamadegan anjeun naon? Karuhun teh jelema nu geus paeh. Ayeuna menta rezeki ka nu geus paeh nya. Entong baru hingga menta rezeki kanu geus paeh kanu hirup oge rajin hese. Oh nya kumaha lamun dipenta menta kasalametan ka karuhun, menta diaping dijaring ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun nya kumaha lamun karuhunna baheulana urut jelema doraka tong boro nyalametkeun sia cemun aing ge keuripu. Aduh nya atuh nah naon eta tekadna ngukus teh kuduna tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan. Contona kumaha rupa haseup bodas aya rupa areng hideung aya rupa seuneu koneng aya rupa ruhak berem aya leuwihna ti eta teu aya tuh geus 4 rupa nanakeun amarah luamah sawiyah jeung mutmainah. Aduh nya atuh mami kitu mah carana kahartos nya pituduh kana wujud urang ai meuleuh menyan seungit ai ceuk kaula mah bau jurig deui bau jurig nya nyaan bau jurig nya geus panggih anjeun jeung jurig acan tuh geus nipu maneh ta anjeun. Nah ai panggih jeung jurig acan ai ngameungeus eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kalau jelema sok ngukus kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah cu. Aduh aya meuleuh menyan ka ameuna seungit ai seungit eta simul ai seungit teh kaseneng gaib karuhun lain gaib naon gaib ame anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok nya dipangkak tuh kanu bau mapan mungeun hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun. Aduh ya atuh pami kitu masalahna taeta cu kahartos pisan aki tayina nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek dumeh eta we teh aya dina kateranganana ceuk kaula ge tadi dumeh eueuh dina kateranganana nya cing aya dina kateranganana anu kieu kumaha pek manusia-manusia geura arudud maneh teu aya. Nah tuh make arudud mun eta ge sarua we bid'ah geus tong udud-udud acan geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa nya atuh. Aduh kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho aing ngukus teh adat tatari karuhun urang baheulana neuneun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhunkeun bae da moal naon da hubungan ka itu mah man hubungan sok teh keur bacaeun anjeun kana diri anjeun sorangan anu
ngukus ngukuskeun bae da moal naon deui anu penting nu sok ngukus jeung nu tara ngukus jelema na cing akur kapan tadi ge pemerintahan geus nganyurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan nu matak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan naon anu kudu hijikeun tekadna ucapna lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan kakara kaituna ge runtut raut konya nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali nya maha suci Allah cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah 33 kali nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah hantem we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah bakal ngajawab cenah meureun heuh sia nu kotorna nah kumaha contona nu matak di dinya ge 33 aya 33 teh tilu jeung tilu direnengkeun dina wujud urang oge kabeh tilu-tilu hiji irung dua ame tilu nu ngame hiji panon dua awas tilu nu awas hiji ceuli dua denge tilu nu ngadenge singkat nama hiji tekad hiji ucap hiji lampah hijikeun kabeh tah sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaituna ngaguluyur nya kahartos dupi hartosna takwa hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener nya atuh kaharti karaos wah geus karasaon aman syukur ta ayeuna kaula rek nanyakeun ka opat naon pangna agama dikamanusakeun sabab manusia makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan sabab manusia mah kabeh sampurna benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama dikamanusakeun ge akhlakna sampurna salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato naha kajahatan manusia leuwih ti sato leuwih naha cing nyatakeun ayeuna aya doma di mana maling sampeunya beutina ongkohnya dauna ongkohnya pagerna diruksak aya doma kitu teu aya doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul tapi jelema pagerna diruksak sampeuna diala tangkalna diaut-aut nya aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau radio jeung TV tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu da aya tapi jelema nya aya nya tuh kajahatan manusia meuleui ti sato teh oge benerna oge leuwih ti sato nya kahartos pisan aki memang eta anu ku kaula dipilarian nu matak ulah sasar cu ulah linglung tepirna damal aki kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kana nu pih ka kadeudeuk ka cinta kaulas kasih parantos nyangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganana lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka Gustina lamun manusia geus apa ka Gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu guminter teu boga rasa ieu aing uyah kidul salilana sumerah jeung pasrah nya cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha nya kudu ka pangeran nya pangeran teh nu kagungan nya na manya ayeuna masrahkeun kana kagunganana nah kudu ka saha tuh cing kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuheun nah kudu ka saha kudu kana hukum mantena oh nya sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantena urang teh ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab cenah meureun maneh tentong borodina sumerahna da dina henteu na ge da nu aing jadi yakin atuh kana hukumna